Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng para wargi sadaya dongeng enteng nu kasangakeun ku Mang Jaya saparakan. Mang Jaya aturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung nu judulna Musuh Warisan. Ayeuna teh mincak bagian ka-43 para mitra. Upami teu lepat nalika urang paturai teh dugi ka nalika Citrasena harita teh bade ngajorag tempatna Supala. Nalika anjeunna nuju ngintip-ngintip di bumina nyaeta tempatna Supala teh para mitra sadaya. Bumina Bah Purwana. Si horeng aya nuju ngaos ayat suci Al-Qur'an. Tamalih diterangkeun ku eta istri nu katelah Nyi Nurjana ka murid-muridna ngeunaan anu aya patula patali jeung urusan budak anu soleh para wargi. Budak soleh cenah budak anu dibere atikan tinalika keur budak keneh. Bere didikan agama ka budak cenah para mitra sadaya ti keur mimiti umur 6 tahun. Jeung cepret eta budak lamun bir 10 tahun teu daek ngalakonan salat. Kitu para mitra di antarana. Kumaha ieu? Pamadegan Citrasena sabada anjeunna ngadangu eta. Nah, anjeunna mah kulantaran dididik kana bidang mantanghul basangka bedegong. Nah, anjeunna tetep ngajujur nafsu ngumar amarah, tunggul diraruncatang dirumpak. Nah, aya hate kamanusaan para mitra. Hate leutik anu ngancik dina ati sanubari. Sok sanajan dina lautan kagorengan ge para mitra. Dina lautan cek paribasana katu beresan, dina lautan kadorakaan, dina lautan anu salilana model kelakuan Citrasena anu ngaberung bae ngajujur nafsu ngumar amarah. Sok aya hate-hate batin, hate leutik batin anu netelakeun yen cenah kahadean mah nyengcelak para wargi. Nah, ieu kahadean anu nyengcelak teh bisa meruhkeun Citrasena. Mangga kau ngajawab ieu pertarosan urang sami-sami Bandungan ieu acara dongeng nu judulna Musuh Warisan karya Ki Leuksa bagian ka-43. Mangga nyangakeun. Harita Citrasena ngadeuketan bilik katayap. Neangan liang maksudna mah pikeun noong sangeus manggih terus nogel noong barang breh teh para mitra. Citrasena meninggal lenyap ka tempo ku manehna Nyi Nurjana. Diuk nyang hareup pisan kamanehanana Citrasena ngakebeg ningali kagelisan Nyi Nurjana padahal ukur remeng-remeng kaca-kacaangan ku cahaya lampu sempor. Komo lamun Citrasena kawenehan ningal Nyi Nurjana nuju midang ti beurang. Jigana Citrasena teh moal teu molotot bari kekerot, lain kekerot ambek nahan amarah tapi kekerot neureuyan ciduh tina bakating ku kabita. Atuh da teu rek kitu kumaha pamun teu gumuleng dipapaes ku taar teja mentrangan. Halis ngajeler paeh para mitra sadaya. Teja mentrangan. Atuh halis ngajeler paeh rupa hideung meles soca cureulek seukeut dihias ku burus soca nu carentik. Pangambung bangir meusan lambai beureum ipis semu galing. Ari mukena ponok dipake emok tengan sasemet nengahan pingping. Numpang kana sarung batik beureum lalayu sekar. Munyi Nurjana ganti emok kolenyai bitis mata kelenyapan nu keur ngintip. Panon Citrasena meuni teu ngiceup-ngiceup napal kana bibir nu rek nyarita. Nogelna beuki nyeleto we para mitra. Nogel beuki nyeleto teh beuki napal gitu nyeleto. Bangun betah telida galindang Nyi Nurjana nyarios deui. Aya oge sawatara jelema nu boga anggapan majar teh agama teh cenangan pikeun jelema-jelema nu balager wungkul jeung nu harade budi parangina. Lamun nya kitu atuh teu perlu aya agama. Ari jelema-jelema nu geus balager jeung alus budi mah ieu mangan ekol jelema nu hayang lesot tina naon-naon nu disebut agama. Nah saha atuh netelakeun ti heula? Yen maehan, ngarampog, nipu, maling, nganiaya, ngomongkeun batur, hasud jeung dengki teh, lamun lain agama nu nyebutkeun eta kalakuan jahat. Sarta patukang tonggong jeung kamanusaan. Apa nu netelakeun teh agama? Ngan jelema nu ngarasa dirina goreng, ngarasa jadi jelema nu pangcilakana. Henteu kudu leutik hate, komo jeung beak pangharepanna ulah pisan.
Sabab budi parangi teh bisa diomean. Keur naon atuh nabi jeung rasul-rasulna diutus lamun lain pikeun ngadugikeun pituduh geusan ngomean akhlak jelema. Ku kituna sanajan sakumaha ruksakna akhlak hiji jelema, sanajan sakumaha jahat jeung durjanana, teu meunang urang mastikeun yen durjana teh geus ruksak sagala-galana, geus teu beunang diomean deui saumur hirupna. Tuluy dipastikeun yen eta jelema teh bakal jadi ahli na neraka. Tah eta teh ulah pisan boga sangkaan kitu teh. Lantaran teu mustahil. Teu mustahil jahat jeung goreng si durjana tengan ayeuna. Saha nu terang isuk jaganing pageto mah jadi jelema nu bageur jeung soleh. Husnul khotimah. Pakokolot jadi bageur. Nya kitu deui jelema nu ayeuna soleh jeung hade amalna ulah tuluy ujub jeung takabur yen baris jadi ahli swarga. Boa teuing isuk pageto mah robah jadi jelema jahat nu taya ras-raasan jadi suul khotimah. Da manusia mah kena ku owah gingsir. Aya deui jelema-jelema anu hirupna ngan ngagugulung dunya jeung ngajajal kagagahan, salata ngalajur nafsu ngumar amarah. Jelema-jelema nu karitu tangtu moal manggih kasugemaan teh. Da dunya jeung nafsu mah teu aya tungtungna. Nu aya tungtungna so teh hirup. Hirup katungkul ku pati, paeh teu nyaho dimangsa kapan? Saur Siti Nurjanah bari neuteub ka sakabeh santri-santrina. Ari Citrasena bani ngaruk sakabeh cariosan Nyi Nurjanah asa ngabaweleh ka manehna. Kalawan teu jobat catur jung Citrasena cengkat, terus Noel kasih jured nu masih keneh nogel manipogot naker. Jigana keur naksir nu aya di jero mah nyaeta di jero imah Bah Purwana. Ari si jured sanajan resep keneh kapaksa nurut ka Citrasena. Terus duanana tingkat tayap ngajauhan bumi Bah Purwana. Sanggeus katimbang rada jauh malah swanten Nyi Nurjanah oge geus teu pati kadenge. Reg Citrasena eureun. Pok nyarita ngaharewos ka si jured. Mang Jured, rencana urang kapaksa peuting ieu gagal mang. Ayeuna urang balik heula yuk. Cek Citrasena bari ngusapan pipina. Har, na kunaon ari Ujang? Asa teu pupuguh teuing. Lieur kuring mang. Lieur eta Bagiung. Lempeuh Yuni Ujang mah. Matak lieur mikirana, na Ujang mah tadi teu pupuguh ngadon mikiran mega nu di langit. Ayeuna rek ngagagalkeun rencana, ngan saukur ngadenge nu ngomong kitu, piraku jago bet epes meer. Kamari murungkut sieun ku jurig, ayeuna ngulapes sieun kudu ngaji. Lieur ah. Cek si jured bari ngabalieur. Hatena mah ngarasa teu panuju kana kelakuan Citrasena kitu. Lantaran beurangna geus asak badami. Atuh lalampahan ti Cihaur kadinya teh lain lalampahan deukeut-deukeut, ari geus tepi rek digagalkeun. Pipikiran si jured jadi pabaliut hate panas, jajantung jadi ratug tutunggulan, amek nyedek tenaga midek. Lamun kongang mah Citrasena rek ditampiling tapi teu wani. Mang Jured, kuring rek pasrah we sanajan disebut elehan. Disebut epes meer, disebut lempeuh Yuni, lamun Mang Jured boga pikiran teu panuju ka kuring teu naon-naon, eta mah hak Mang. Nganu jelas peuting ieu pikeun kuring mangrupa peuting panungtungan. Naon jang? Dedengean teh peuting panungtungan? Nah, Ujang teh rek pae? Atawa rek babalik pikir ganti pilempangan? Bener Mang. Kuring rek paeh peuting ieu, tapi lain rek paeh nangkarak baeud. Ieu mah rek maehan rencana kuring jeung rencana aki kuring Nagasuni. Lantaran peuting ieu kuring geus meunang jawaban tina pertanyaan kuring anu ku Mang Jured teu kajawab. Lamun mega anu ngadingding di langit bisa ngarobah wujudna ku angin anu nebak kana dirina, manusia bisa ngarobah kalakuan teh ku agama. Kitu pancek si Nyai nu tadi nyarita oge. Ari pamadegan Mang Jured kumaha? Cek Citrasena bari melong ka si Jured. Si Jured barang ngadenge caritaan Citrasena teu buru-buru ngajawab. Kalah ka molotot teh mureleng ka Citrasena nu keur ngajanteng neuteub si Jured. Lamun kaayaan caang mah tangtu bakal sidih, yen dua jalma keur silih pelong. Teuing naon anu jadi sababna? Hate si Jured ngadak-ngadak panas. Dada ngawolak jiga kaduruk. Teu puguh-puguh timbul rasa benci cecep jeung ceuheul ka Citrasena. Para mitra sadaya,
Kitu gening jawaban teh Citrasena nu ngaberung. Nafsu murugul cek paribasana tunggul dirarud catang dirumpak. Nyaeta anjeunna menang pangwaris tinu jadi akina pikeun nelasan supala. Barang parantos dugi kana waktos nama anjeunna babalik pikir. Hate anu nyengcelak herang hate suci anu bersih. Tadi ge disebatkeun para mitra. Dina lautan anu loba dosa, lautan para mitra sadaya kadorakaan cenah ceuk paribasana. Aya hate nu nyengcelak di Citrasena. Da ieu para wargi sadaya urang kedah syukuran, syukur alhamdulillah. Citrasena parantos babalik pikir kitu para mitra. Mangga urang teraskeun ieu dongeng nyata nu judulna Musuh Warisan teh. Kumaha atuh aimang? Aimang jured dia para wargi. Harita para mitra sadaya. Kuntu Mang Jured kekerot nahan amarah napas renghap ranjung jiga nu capek. Cacak lamun beurang mah geus tangtu beungeut si Jured bakal katepok geudeg lir beusi atah beuleum. Tapi ari kaayaan Citrasena jiga biasa bae. Ngan batin keur aya di perbatasan. Antara nolak jeung nurut kana parentah Nagasuni, jiwa Citrasena memang keur perang sabil. Kulantaran si Jured masih kena ngahulang bari mureleng ka Citrasena, kaayaan jadi sepi. Para mitra anu mulia, katerangan nyebatkeun yen perang pang hebat-hebatna nyata perang merangan hawa nafsu. Di mana Citrasena harita keur ngayakeun perang, perang nu pang badag-badagna, pang gede-gedena nyata perang merangan hawa nafsu. Tadi dieu para wargi sadaya. Di mana Citrasena bisa merangan hawa nafsuna, anjeuna tangtos para mitra. Kenging hiji kanugrahaan, kenging hiji hartos nama kabagjaan. Tangtos para mitra sadaya, berkah dilungsurkeun ka anjeunna. Taufik sareng hidayah dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Citrasena. Di mana Citrasena bisa merangan hawa nafsu nu aya dina dirina. Di dieu perang nupang ageung-ageungna. Jihad akbar kasebat ge para mitra. Perang pang ageung-ageungna, perang merangan hawa nafsu. Citrasena para mitra dina kaayaan kitu. Dua nana jerempe teh nu nyarita dua kalangkang hideung ngajaranteng dina poekna peuting. Badis we dua tunggul urut kaduru. Rupa hideung ngabeleg-beg matak sieun dina kaayaan kitu cungungung aya sora anjing nu babau. Sora melewung minuhan mejagat. Gebeg di si Jured ngarenyag asa kagebah. Terus narik napas panjang pok si Jured nyarita. Citrasena, cik balikan dari caritaan anjeun teh. Lantaran nu tadi masa kadenge asa henteu, nyarita naon tadi ha? Cek si Jured bari tetep mureleng ka Citrasena. Nyarita ngadak-ngadak kasar jika nu bener-bener ambek. Tapi caritaan si Jured ku Citrasena teu dipalire, teu dipake nyeri, malah dianggap biasa. Pok Citrasena ngajawab. Mang Jured, tugas ti aki kuring jeung ti bapa kuring kapaksa rek ditunda heula. Kuring rek neangan heula katerangan ngeunaan agama. Kuring hayang bisa ngarobah pamadegan nurutan mega nu ngadingding di langit. Jadi rencana ngajorag si Supala rek digagalkeun. Jawab Citrasena leuwih tegas nyarita, tekad leuwih buleun. Kumaha? Rek digagalkeun? Cek si Jured bari ngahulang. Jeleger dumadakan di jobantara aya gelap dor dara mata ketir. Gerung kadenge sor angin ngaguruh di awang-awang. Mega hideung munggah ngagulung buntut hujan ngagarayot ngan tinggal breg we. Tapi gelap nu ngageleger teh ku si Jured mah asa teu kadenge. Lantaran sora kasilep ku caritaan Citrasena nu leuwih tarik alah batan sora gelap anu ngajeleger. Nu nyarita ngaraneg deui. Si Jured ngahuleng kawas tadi. Kitu deui Citrasena teu nyarita, dua jalma balik deui kawas tadi ngajaranteng kawas tunggul. Gaan jeung jangkrik anu tadi reang ngadak-ngadak jarempe. Nu kadengengan ngaguruhna sora angin di jomantara. Paselang jeung sora anjing babaung ti kajauhan. Tapi dua jelma nu keur parebut pamadegan teu galider, anger we ngajaranteng. Padahal kaayaan harita teh matak pikasieun, poekna peuting beuki meredong. Awak si Jured jeung Citrasena ayeuna mah teu katempo kelemeng-kelemengna acan. Poek mongkleng buta rata, teu katempo curug-curug acan.
Telila gurila rai kilat alam meningan sakilat ngablesat poekna peuting peledak geleger disusul ku pating gelegerna gulurug Batara Indra sora ender handaruan bumi alam asa ngageter tapi si Jured jeung Citrasena anger ngajaranteng jiga arca teu unggut kalinuan teu gedag keanginan duanana pada keras ngabela pamadegan tungtungna breg hujan turun meninggal gebret lir dicicikeun ti langit sora seah ngaguruh di barungku dordarna sora gelap pacampur jeung ngaguruhna awak Citrasena jeung si Jured anu geus rancucut para mitra kucai hujan mumuncangan geus kakeum ku Cilencang tapi duanana tetep tagen teu sieun di bentar gelap tiisna angin peuting jeung cai hujan teu karasa lantaran kaceos ku getih nu ngagolak komo si Jured mah nepi kana puncakna nafsu ngagedur amarah teu kawadahan gerok ngagorowok tarik pisan ka Citrasena nandingan sora nu ngaguruh Citrasena anjeun teh ku aing diasuh ti lelemut diaping ti leleutik dipiara ti bubudak welasan tahun dilana aing dipercaya ku bapa sia pikeun ngasuh awak anjeun salila anjeun dipake gunung panangeuhan salilana dipake tihang harapan tapi hanya kal pawadegan anjeun teh ngagilak dina waktungan sakicep ngan saukur kapangaruhan ku Mega ngan saukur kapangaruhan ku hiji parawan mana kautamaan anjeun nu diagul-agulkeun mana kagagahan anjeun hasil guguru 10 tahun mana pamulang tarima hiji anak kakolot jeung mana buktina sumpah anjeun nu kungsi diucapkeun ka kolot anjeun teu salah caritaan bapa anjeun teh geus pinter malah mulang tai ka kolot ayeuna aing nanya sakali deui ka sia sok jawab sia napa madegan anjeun teh moal bisa dirobah deui sok jawab ceuk Mang Jured nanya ka Citrasena para mitra sadaya beakarep anjeunna bener-bener nafsu ka Citrasena dina kaayaan kitu para mitra anu mulya kulantaran harita Citrasena ngahulang bae si Jured tuluy nyarita deui samun nafsu luar biasa lantaran memang para wargi sadaya kacida pisan gemesna ningali Citrasena dina kaayaan kitu jawab cicing we sok gara jawab sia Mang Jured ulah wakan nyarita kitu Mang lantaran kuring boga niat kitu teh lain hartina rek ngalawan kanu jadi kolot tapi sabalikna kuring rek hayang ngajait anu jadi kolot tina jurang kasalahan dina hal ieu Mang Jured ulah salah harti sama sekali kuring teu boga niat ngalawan kanu jadi kolot hayang nulungan kuring teh sena lain hartina eta nu diharap ku aing deuleu tapi aing teh nanya napa madegan anjeun teh bisa dirobah deui atawa henteu ceuk si Jured nyarita tambah kasar dengan nafsu nu amarah tapi Citrasena tetep tenang bari dibarengan ku hujan nu ngaguruh pok Citrasena ngajawab sora tatag ngagambarkeun niat nu geus bulit Mang Jured pamadegan kuring geus bulit moal beunang dirobah sanajan kudu ngojayan sagara seuneu ge jeung tibatan ngarobah pamadegan kuring leuwih hade dipaeh di bentar gelap malah lamun Mang Jured perlu kategasan ti kuring sok dengekeun ku Mang Jured si Citrasena ti mimiti detik ieu peuting ieu rek ngarobah jalan pileumpangan kuring menta disaksian ku cai ku angin ku seuneu jeung ku bumi yen kuring moal narima kana parentah bapa jeung aki kuring sarta sumpah kuring nu geus diucapkeun ka Nagasuni jeung Mat Jalil dilebur peuting ieu sina laas kabawa Cihujan palid kabawa Cilencang sina leungit katiup angin sina sirna ka bentar gelap tapi lain hartina kuring ngalawan anu jadi kolot lamun janji kuring ayeuna katimang goreng kuring sadia di bentar gelap ayeuna keneh nepi ka ancur jadi lembu tamat Citrasena nyarita kurilap ceker gelap dordar paudag-udag guludug pating jelegur pasusul-susul kilat pating baranyai paantai-antai tapi kabeh ge tayan wani ngadeuketan ka Citrasena sakabeh acina alam angin cai seuneu jeung bumi hari tangan sakadarek milu nyaksian kada janji nu diucapkeun ku Citrasena si Jured meningah ulang ngadenge caritaan Citrasena
Jajantung asa didudut hate perih jika digerihan ku hinis. Sakujur awak pating sariak panas tiris. Hujan jeung angin nu ngaguru saolah-olah teu kadenge. Nu pating jelengeng dina ceulingan omongan Citrasena wungkul. Si Jured kacida ngarasa ambekna. Lantaran sagala caritaan manehna teu aya nu teurak ka Citrasena. Tungtungna si Jured ponok pangharepan. Manehna geus teu hayang ngeundeui nyarita jeung Citrasena. Tapi amarah geus ngagolak minuhan dada. Srog si Jured maju salengka. Serepet ngalugas bedog kalawan dibarengan ku huntu kekerot. Hiuk 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 si Jured ngabubat babit bedog. Tapi alam teu mikeun lamun bedog si Jured ngarahitan awak Citrasena. Sameme sabetan bedog si Jured aya nu keuna. Ngadadak kilat pating burinyai nyaangan jagat anu poek mongkleng. Breh sakilat ku Citrasena katempo. Si Jured keur ngaheumatkeun bedog rek ngalabeheung manehna. Citrasena meni ngarajuk bakat ku kaget. Cileng Citrasena luncat ka tukang klek ngicak lemah pok nanya ka si Jured. Mang Jured, naon ieu? Ulah kitu Mang. Lamun Mang Jured teu panuju kana pamadegan kuring, ulah ku jalan kitu. Balik anggur ka ditu sorangan. Keun kuring mah tinggalkeun di dieu. Bejakeun ka bapa kuring. Kalakuan kuring. Cek Citrasena bari taki-taki bisi bedog si Jured nyasar. Ngan untung unggal si Jured rek nyabat Citrasena sok aya kilat ngaburinya. Jadi gerakan si Jured teh teu oleh katempo ku Citrasena. Puguh si Jured beuki keheuleun bari ngabubat babit bedog pok si Jured nyarita. Ngentong loba bacot si anak setan. Aing mah teu panuju sia kana pamadegan sia nu miuni anjing teh dalah. Sok geura kaluarkeun kagagahan sia. Meunang guguru 10 tahun teh. Urang tarung rebutan umur jeung aing. Urang begalan nyawa jeung aing ye si Jured. Cek si Jured bari hiuk-hiuk ngaheumbatkeun bedogna. Celeng Citrasena luncat ngajauhan. Tapi teu boga niat hayang ngalawan. Citrasena saukur nyingkahan panarajang si Jured. Hiuk celeng plos kitu jeung kitu salilana nepi ka taneuh jadi ledung. Ciga meunang ngawuluku padahal para mitra kakara anyar hujan. Bedog si Jured teh kokolebatan salilana. Pating gurilap katojok ku cahaya kilat nu ngaburinya. Tungtungna si Jured kala poho kana diri, poho kana purwadaksina, poho kana kaayaan. Lamun serangan gagal sok terus ngagero satakar tanaga bari nyerang. Citrasena teu cicingeun terus luluncatan ngagulak-gilek awakna miceunan panarajang si Jured. Aduh, jadi kieu para mitranya tarung si Jured jeung Citrasena. Di dieu para mitra. Aduh, tarung degeuning. Mangga urang lajengkeun. Cag urang tuna heula si Jured anu keur ngarah-ngarah ka Citrasena. Ayeuna urang caturkeun heula supala ti barang reupeuting hate supala teu boleh ting sarbelak teu puguh rasa. Jajantung sok ratug tutunggulan dadak-dadakan. Pipikiran ngadak-ngadak kumalayang jiga nu geus jararauh paninengan perasaan diri teu bisa dipastikeun. Naha sedih, naha gumbira atawa bingung. Supala sorangan nu boga dirina teu bisa neguh. Nganu jelas mah sanggeus liwat wanci Isa supala boga niat rek ngarona lembur sosoranganan. Tapi maksud can bisa kalaksanakeun lantaran kapegat ku hujan anu ngagebret gedenaker. Tungtungna para mitra, cinutrung we sorangan di tepas hareup. Sedang nyiratni Bumimi Katutbah Purwana harita keur guntreng ngarobrol di tengah imah. Ari para santri istri sabubar ngaos teh kapahung teu bisa balik lantaran kahalang ku hujan gede nu antukna mah der ngobrol bari ngadagoan rahatna hujan. Ari supala anu keur giuk misahkeun maneh mineng ngarenyag. Lantaran sok ngadenge aya sora nu pating gorowok samar-samar paselang jeung angin nu ngaguru. Sakapeung hawar-hawar, sakapeung les-lesan, sakapeung rada sok jelas lamun kabeneran kabawa ku angin. Unggal kadenge aya nu ngagorowok supala culing hak. Terus dengdek masang ceuli ngadedengekeun sora saterusna. Bari ngajentul pok supala nyarita jero hatena. Jiga-jiga aya sora jelema keur nanahaun dina kaayan hujan kieu. Na ti ponok atawa ti luar ieu teh? Alah. Rek turun kaluar hujan gede ieu teh. Cik gerentes hate supala bari terus ngusap beungeutna ceuli dipasang geung ngadedengekeun anu pating garero.
Lila-lila jung supala nangtung terus meresan papakeanana sanggeus tarapti leng mikir heula sakedeung. Sadang hujan harita masih kene ngagebret. Sora ngaguru pacampur jeung sora angin ngagelebung. Delila koloyong supala kajero imah terus cacarita sakedeung jeung nyiratni. Leos init deui terus turun kaluar imah. Geus digolodog ngajanteng bari mikir. Papakean geus mimiti basih kasebrot ku cai hujan anu pating saleor katebak angin. Sanggeus niatna buleut jud supala turun kana taneuh. Terus ngagidig leumpang ngajugjug ka ponok. Maksudna rek nepungan Mang Roda. Tekung silila ge supala geus tepi ka pakarangan ponok. Kasampak panto nutup, tapi di jero kadenge rame kudu ngarobrol. Jeung anu saleuseurian gancang supala ngetrokan panto bari ngageroan Mang Roda. Sora ngahaja ditarikeun bisi teu kadenge. Mang Roda, buka panto Mang, cek supala bari terus ngadedengekeun jawaban. Jep kaayaan di jero ponok jempe simpe sarerea pating rarenjag bari terus silih reret. Hari Mang Roda jung nangtung terus leumpang ngadeuketan panto, kolotrak ngalaan tulak sarta berai panto muka. Ari breh teh supala keur ngajanteng. Awakna geus rancucut kahujanan gancang ku Mang Roda ditanya bari dagdag degdeg. Uluh, aya pikereuseuh naon jang? Mani keresaan huhujanan nepangan pun Mang. Padahal mah tu ngagerowe jang kitu. Ceuk Mang Roda bari neuteub kana beungeut supala. Pok supala ngajawab. Mang Roda, kuring aya pagawean Mang. Anu kudu dibereskeun ayeuna pisan Mang. Tapi hayang dibaturan ku Mang Roda. Sok singgil Mang. Cek supala bari malik neuteub ka Mang Roda. Mangga aja mangga, ke antosan sekedapnya. Ke Mang bade ngabantuan heula bedog ieu. Hari pakean mah salamina ge siap siaga da. Jawab Mang Roda terus ngaleos ningalkeun supala. Murid-murid supala kabeh carolohok sarerea ngarasa kaget jeung panasaran. Naon sababna supala datang peuting-peuting bari jeung huhujanan. Tapi saurang oge para mitra, taya nu wani nyarita. Ngaharuleng we bari nunggu parentah. Kelila torojol Mang Roda kaluar ti kamarna dina cangkeng nyolegreng bedog. Pok Mang Roda nyarita bari ngareret ka supala. Jang, pada malah naon jang? Nah teu peryogi bantuan tinu sanes? Atanapi ngan peryogi ka Mang Wungkul teh? Cek Mang Roda bari terus ngareret ka batur-baturna. Teu Mang teu perlu nu sejen malah. Ieu urang indit ya. Mang Roda sorangan we lah ngilu ka kuringnya. Jawab supala bari ngusap beungeut anu baseuh ku cihujan. Panon anu herang neuteub ka Mang Roda. Mang aja mangga, yuk atuh. Jawab Mang Roda bari terus kaluar ti ponok. Berug panto ponok ditutupkeun leos supala indit dituturkeun ku Mang Roda. Sanajan Mang Roda ngarasa hoream huhujanan dina waktu peuting, tapi ari nempo awak supala geus jibreg mah hate Mang Roda era sorangan. Tungtungna nurut kana kahayang supala bari leumpang pok Mang Roda nanya ka supala. Jang, aya naon salaresna teh? Mang mah terus terang we mani ngareurewas jeung kaget ye. Lantaran dina kaaya nu sakieu matak het ketirna ujang ngajak kaluar ti ponok. Na teu tiasa diisukeun jang. Teu bisa diisukeun Mang lantaran datangna ge ngadadak. Lain pagawean nu direncanakeun tapi pagawean nu datang dadak-dadakan. Ditongoheun imah kuring aya jalma pating gorowok. Eta hiji kewajiban urang pikeun ngayakinkeun bisi jelema jahat atawa musuh nu rek ngajorag ka urang. Temal supala bari ngusap beungeut mikeun cai nu ngucur dina tarangna. Mang Roda rada ngarenyag ngadenge kitu, pok Mang Roda nyarita deui semu kaget. Uluh, nah aya naon teh nya jang? Mang masih ketika oge teu ngadenge lantaran kasilep ku sora hujan, jeung angin meni ngaguruh ka tama-tama ganeng ku dorna gelap. Memang bener kitu Mang. Da ku kuring ge kadengena hawar-hawar bae. Malah sakapeung les-lesan nu matak ayeuna urang kudu yakin. Urang kudu ngayakinkeun ngarah puguh. Ngan dina perkara ieu kuring ngahaja teu mere nyaho kanu sejen lantaran bisi lain manusia nu gogorowokan teh. Oh kitu. Pahar ti atuh ari kitu mah jang. Ngan jakal ya. Ieu hujan teu dek raatnya padahal mah geus we tuh loba teuing cukup sakege. Ulah gumantung ka hujan Mang ari boga pagawean kawas kieu mah. Rek hujan rek henteu urang tetep kudu indit. Leres jang kudu teh mah lah. Tapi apana ieu teh kuduna mah usum halodo ieu teh. Nah betul hujan gedenya, jeung lila deh hujana. Tong kaget Mang. Segala rupa bisa kajadian sok sanajan ku urang teu mata kaharti ku akal. Asal Gusti Allah ngersakeun, geus ulah mikiran nu kitu lah.
Ulah mikiran lain-lain sok gancangan lembangna. Supala nyarita kitu teh bari jolad-jolad lengkahna di panjangan. Hujan ngagebret teu jadi halangan. Ari Mangroda teu nyarita deui terus bae leumpang. Rada kakarayapan lantaran kaayaan poekna teh teu katulungan. Mangroda sirikna teu ngoronang we ngan untung kilat pating burinyai. Lumayan bisa nyaangan jalan saeutik-eutikeun. Jadi teu ngatog deui. Mangroda teh beuki ludeung ayeuna mah. Mangroda geus ari geus lila mah. Komo ari bajuna geus jali bereg mah leumpang teu asa-asa. Sanajan kudu kekeceburan dina cai leuncang oge teu jadi halangan. Beuki lila Supala jeung Mangroda beuki deukeut ka tempat si Jured nu keur ngarah-ngarah Citrasena. Malah sora si Jured mineng ngagero kadenge beuki jelas. Tapi Supala can bisa nempo ka si Jured jeung Citrasena. Gancang Supala masang deui ceulik ngadedengekeun ti mana datangna sora. Terus nyalingker neangan tempat anu sakira aman. Tapi teu bisa sidik ka si Jured jeung ka Citrasena. Ari Mangroda meuni dengdek-dengdek we ngadedengekeun sora Supala nu leumpang lamun yakin gancang dituturkeun. Punten, mun leges yakin gancang dituturkeun, unggal aya kilat nu ngaburi nyai. Ku Mangroda sok digunakeun pikeun ngawaskeun kaayaan sakuriling bungking sanajan ukur sakilat. Tapi kilat cukup pikeun nangtukeun tempat aya di mana harita Mangroda jeung ka mana inditna Supala. Para mitra kaum dangu sanggeus duaan pating karayap bari huhujanan reg Supala ngarandeg. Kitu di Mangroda nurutan ngarandeg terus Supala jeung Mangroda marasang ceuli. Lantaran geus mimiti kadenge aya sora suku anu ninggang kana taneuh. Disusul ku sora muncratna cileuncang malah kadenge sora nu hahehoh bakat ku capek. Tapi unggal sora paselang jeung ngaguruhna hujan jeung angin. Beuki lila beuki yakin reg Supala boga sangkaan. Tegbog sakala boga sangkaan. Yen eta tempat aya nu keur tarung, red Supala ngareret ka tukang tapi kaayaan tetep moek mongkleng teu katempo naon-naon ngan untung buri nyai berai caang sakilat. Breh Mangroda ngajanteng, tukangeun Supala anggang ukur salengkah, pok Supala nyarita. Mangroda, ngadengen nu tarung teu mang, cik bantuan negeskeun. Na sora jalma atawa lain, cek Supala bari neuteup Mangroda, kantenan jang. Kumange kadempo jelas pisan. Eta teh tangtu sora jelema nu keur tarung, hanjaka teu katempo jang. Syukur mang. Ieu urang maju deui kabeh tongoh. Lantaran jigana rada tongoh keneh ieu, ti dieu moal katempo lantaran kahalangan ku gawir. Ieu mang leumpang deui, kada ulah jauh teuing abdi nya. Cek Supala terus leumpang deui, gancang ku Mangroda dituturkeun terus duanana pating karayap. Rek ngadeuketan tempat si Jured jeung Citrasena. Sabuat Supala jeung Mangroda pating karayap hujan geus mimiti ngurangan. Angin leler sora nu ngaguruh jiga ngajauhan, dangdaunan ting saleor katinggang hujan geus jempe. Lila-lila set hujan teh saat, les angin leutik, mega hideung anu ngagulung di langit beuki lila beuki ipis. Tungtungna brai-brai langit rada cahayaan. Poekna peuting rada ngurangan, Mangroda geus bisa nempo ka Supala nu keur leumpang. Tapi teu jelas ngan ukur katempo kelemeng nawungkul. Ngan lumayan Mangroda teu ngatog teuing. Jep kaayaan peuting jadi jempling. Dedengean asa copong nu kadengean ukur pating karecelakna cikaracak ninggang daun sejen. Teu lila srog Supala jeung Mangroda terepi ka hiji tempat, kabeneran rada luhur. Reg Supala eureun kitu di Mangroda eureun. Terus duanana pating rareret nempoan kaayaan di sakurilingeun eta tempat. Breh Supala nempo dua kalangkang hideung nu keur pating belegbeg pahareup-hareup lebahkeunana. Supala ngarenjag terus noel ka Mangroda pok ngaharewos bari nunjuk. Mangroda, tuh tempo di lebak. Dua jelema keur adu hareupan. Uluh, bener jang urang sampulkeun yuk. Ulah mang urang intip heula. Sarta urang dedengekeun omong-omonganana lantaran tangtu ti dieu ge kadenge. Da teu pati jauh pan. Yuk urang kadinya tah hanapeun rungkun laja. Cek Supala terus ngetayap. Dodongkoan ka hanapeun rungkun laja. Terus dituturkeun ku Mangroda barang geus tepi terus naragog bari ngawaskeun kadua kalangkang hideung. Tapi meunang sawatara waktu mah teu kadenge naon-naon.
Ari nu diintip ku Supala jeung Mang Roda memang si Jured jeung Citrasena ngan harita teh si Jured ngaraneg heula jiga ngarasa capek jeung bosen nyabetan awak Citrasena bari jeung teu mawa hasil. Lantaran Citrasena kesit pisan nyingkahan panarajangna, tungtungna si Jured ngahulang bari ngajingjing bedog. Panon mureleng ka Citrasena, huntu kekerot tina bakating ku ambek, tapi ambek nyedak tenaga midak. Unggal jurus geus dipake nyieun pikeun ngarubuhkeun Citrasena, tapi nu diarah teu ka toel-toel acan. Si Jured ambekanana meningah hega kreng habranjung. Sakujur awak jemlong ku hujan campur jeung kesang, sedang Citrasena ngajanteng bae bari nangkeup harigu. Panon neuteub seukeut ka si Jured bari taki-taki. Ari langit beuki lila beuki bengras. Tungtungna brai ka tempo bentang baranang, pating carileuk, pating karetip. Jika nuka karahudang sare, terus nyaraksian si Jured nuker nafsu, berai keayaan rada caang ku cahaya jutaan bentang. Dedeg pangadeg si Jured jeung Citrasena, ayeuna beuki ceras beuki kaciri ku Supala, jeung ku Mang Roda. Sanggeus ngusap beungeut terus dikepretkeun, pok si Jured mimiti kadenge deui nyarita. Seda, aing memang perlu ngangkat topi sia kana katanganyasan sia teh deuleu. Tapi lain haltina aing nyerah adalah si Jured kajenting ajur tutumpulan jeung tibatan kurun serah bongkokan ka anjeun. Ngan samemeh ieu tarung diteruskeun, aing rek nanya sakali deui. Nah anjeun teh tetep rek nyekel pamadegan nu salah atawa rek dirobah deui? Cek si Jured Paramitra sadaya. Bari ngacungkeun bedogna, panon molotot ka Citrasena sanajan geus puguh teu kuat ngalawan Citrasena, tapi ari ngomong nama harus keneh si Jured. Ngadengin nu nyarita kitu Citrasena kalahkannya kakak seuri. Mang Jured, kunaon make nyarita kitu? Apaan tadi ge kuring geus bala ka Mang Jured, yen kuring geus buleud kayakinan, rek nolak kana parentah Ki Naga Suni. Lantaran ayeuna mah beuki kapikir, mayahan Supala nu can puguh dosana teh, hiji pagawean nu kacida salahna. Tapi lamun Mang Jured kurang yakin, heug ku kuring dijawab eta pertanyaan. Si Citrasena moal ngaletak kiduh nu geus diutahkeun. Sakali nolak, tetep nolak. Perkara itu ieuna kumaha ditukang we. Sakitu jawaban kuring Mang Jured. Cek Citrasena bari mureleng ka si Jured harita teh Paramitra sadaya. Nyarita beuki tegas jeung bangun anu teu neung ludeung sedang Supala jeung Mang Roda. Barang ngadenge jawaban Citrasena kitu meuni pating rarenghap narik napas. Tapi duanana ge can aya nu nyarita, boh Mang Roda boh Supala. Duanana marolong ka Citrasena. Telila pok si Jured nyarita deui. Waktosna kabujeng CF di Paramitra deh ieu mah ye. Dugi ka dieu heula Paramitra dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kileksa. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan Paramitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga urang lajengkeun enjing carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kilesa. Dugi ka ayeuna mah tetapi ayeuna mah urang paturai bae heula wilujeng kantun mangga permios.